10 hasbi Allah. Bah, ujian dulu 5 urusan dunia bakal hasil maksud. Cukup muyah. Bagian akhirat lagi dismualkan neraka. Di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh. Hayang nanaon ge. Aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka. Iya. Baca Quran sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang. Hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali. Beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10. Allahumma ajirni minan nar 7. Allahumma antas salam minka salam sampai selesai. Kabelah dituna maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33. Pan cenah kiai mah tilok akur sih. Ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae. Sia mah 33. Aku lagi pernah nanyakin ke Abah, kenapa itu maca eta itu? Jadi kieu cek kan urang mah boga santri, geus urang wiridan dikurangan ngajar. Oh gitu subhanallah 10 bae, 11 bae. Atuh aya henteu mempanjangkeun henteu rek ngaji mah. Si mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui. Kabelah itu mah 5 bae lah. Kiai 10 urang cenah ta'adub. Goreng adab atuh kiai na 10 urangna 10 mah. Nurutan sidina Ali gurungana. Teu tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon 33. Minimalna 10. Tuh kan. Terus baca yuk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali. Ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 maling mah. Mal zakir aing. Geus berket-berket aing zakir. Siapa belon? Ibadah tuh. Aju besi dipanjangkan umur. Incu paeh deui zakir. Aing mah masih keneh aya keneh bae teh. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara waca lakon jaku. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca lakon jak kebelah ditu lama dicoba kurang lakon jakum teh 3 kali ulah napas lakon jakum nah lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kena panjang umur. Nah lamun orang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu. Tereh. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, abah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat. Kula bin Ki Haji Damyati, Ki Damyati bin Ki Romli bin Khairun. Nya nama tah lamun aya jelema naon kitu ngaranna Muria. Cai sangarana. Ulah ditinggalkan ya. Asal geus kitu bae geus. Karumpul kabeh anak itu bener bae. Eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali 3 kali geus teu kuat geus.
Boleh tinggalkan? Tak eta Herun eta beneran ieu mah. Tapi lamun 3 kali masih lancar kene. Insyaallah sih cager deui cekeun teh. Insyaallah cager deui ini mungkin bener. Bener. Eta Abah Haji Herun lakon jago. Kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh. Eta kula nanti abah nanti begitu belah. Boleh tinggalkan? Panjang umur. Tapi osok beneran, bener. Kieunan J. Jelema bisa kene sih ya ngobrol mah. Tapi ieu cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat, nyesek teh. Tetep we sudah ditaringgalkeun bener. Sampai kaduana. Entah kaya nu jiranna ulah minta cai ka kiai ceuk asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus lah ulah antepkeun lah ceuk teh. Ieu mah lamun geus jadi. Urang encan jadi mah ulah wakah. Urangna geus. Tadalna lakon jagung Rasulullah. Teres ieu mah ya. Pugusiana eungap. Ulah sok-sokan heulanan. Wiridkeun ku sorangan we heulanan wiridkeun ku sorangan. Ulah wakajang tatangga-tatangga. Cobaan nu menta nu naon? Nu menta nu naon? Coba. Asana isukan ya. Emang aing teu kuat lakon jakum ya. Ulah ya lamun geus kataekan sering dibaca ku urang. Tek hadiahan abah hadiahan ke Herun osok kejadian padahal aja sehat kena tetep ulah tinggalkan lah bener kayak nunggu kritis di rumah sakit ya badi aisu lakon jakum nah lancar kene panjang umur insyaallah nu paenan mau cai hiji baca ya guys cerita ibadah baik cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap. Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma. Di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik tas subuh isuk lah jeung sore memeh maghrib atau atas maghrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang. Ya Allah ilmu ye lain nalagaan ye ilmu ye kanyawan saya nyandung kan tah jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah ih hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha kadiban pohara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokokna boga maksud maca eta geus hasil bae pokona ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerap ki kaukab kaki zaini ka abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil
diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti Muslim ka Ki Kaukab terus ka Ki Zaini tah ka Abah Doyong ya Abah sok diwiridkeun beta ku Abah Doyong Abah Agrat eta wasiat ka Abah dibaca bae terus ku Abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engke enak bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala tilu balik ta salat masyaallah aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek begitu proyekna gagal ceurik kan ka Abah ceurik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir tilu balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae ku nya teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh masalah cak Abah leuwih mangan tilu bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu maca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah geus bagus-bagus cak Abah teh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya na teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut tak nya na kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunna aja anu ngajepret eueuh naon untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka Parahu salametkeun nganyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongengnya bagat wa fi nawadiril usul an burida da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkeun sekaligus hasbiyallah
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Tah, wirid kan eta. Ieu cenah kieu atuh kunaon teu difotokopi ke. Cerita heula ieu mah nah. Ke kadeulek wae hayang pantes yang ngawiridna. Surat Yunus wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.